Punten Bu. Ya. Aya ieu kos-kosan nu mirah di daerah dia. Oh, pas pisan. Adi oke di kos. Oh. Rek nu ieu tuh rek numpang di kos-kosanna. Kan urang teh duaan jeung baturang. Hiji deui aya Kang. Aya kan berkuliah. Oh, teu sabios tuh pada ditinggali heula. Bade. Ayo tuh Kang, Ayo. mangga kalebet. Mangga Kang, Nuhun Bu. mangga cari. Atur nuhun Bu. Nah, paminten kamar ieu hungkul anu aya mah, da anu dua di sisieuna atus aya nu nempatan. Kumaha? Mun hargana sabaraha nya Bu? 200 deh ka Akang mah. Kumaha? Kayangan orang pasti abdi yang nanya. Ya mun kamarna sacana geus ge cenah sih. Nu aya nu nampatkeun. Teu aya Akang hungkul. Oh. Nah, fasilitasna di dia aya 2 lemari jeung hiji kasur. Pame anu jiga bantal, guling, salimut eta mah nyendak nyalira. Kumaha? Oh. Bae lah, bae. Ya. Penting mah ya kos-kosana. Nah, teu teu. Nuhun ya Bu. Ya. Mun aya ieu mun hayang kontak abdi mah ieu di dieu. Mana? Ieu nomorna. Mobil betkeun nya. Ya. Kami Abi Bu Titin. Kenalan heula Kang. Nami abdi Kang Faiz, Ai baturan hiji di saha? Kang Rusdi. Oh iya, di paling dia pasangan teh. Iya mah, ribuan. Assalamualaikum Bu. Salam. Punten Bu, Abi Rusdi Bu, atau yang sangat Faiz Bu. Oh, anu bade ngekos. Mohon Bu, mohon. Oh, sakamar duaan. Mohon Bu. Mun. Maka tuh kalebet. Siap. Nuhun Bu. Ya. Maka kalebet Ya. Oh, di paling dia kamarna teh Bu. Mohon, maka cari mereka. Mohon Bu. Ada asin sedikit Bu. Si Akang mau borangan wae. Jadi satu acara Abi sama Faiz ngekos di teh, ngekos di itu. Taya. Kakarek Akang kumpul. Mana tunggunya? Untuk pembayarannya mulai di hari ieu nya 200. Siap Bu. Ditransfernya karek. Siap Bu. Nuhun Bu. Ya, sok atuh. Adunan Bu. Ya, sami-sami. Adunan. Udah. Itu suara mahal tengok. Udang, kalem. Tunggu. Itu suara mana? Ngadeng eta. Teu eta perasaan mah meureun. Satem gitu eta kadengnya jelas pisan, Is. Orang tengah denge orang Bro, kampurannya orang kayak urusan sama kota gelang. Iya sok bae kalau mah tidak orangnya asal ada hasil nu serangan di dia mah tuh. Pengborangan Tuh atuh. ani eta ketinggal ge eta mah di tengah deui dasar. Ah, itu perasaan maneh we. Sok atuh cuy. Nya. Kaditu. Kampurannya orang Sok. ini telah. Nya sok. Ulah balik deui. Gitu. Bu. Punten. Mohon. Ibu tadi mau pinta mau cium gitu Bu. Teu aya tadi Bu di dieu. Asa. Si Akang borangan aya ge suara bititi nu keur ngobrol. Tong borangan jalan laki teh. Sok teh Punten naon. Bu. Tara make Naon asli. sih, ya? Sakit. Mau balik kemana? Is gerak jauh. Is kencang jauh is kita balik. Sian. Atuh kita balik atulah. Mana baliknya? Jeung kunaon?
Ayo tadi peting orang kersare. Eta naon teh jam 12 teh jam 1 eta naon teh sareng naon anu cirik ujug-ujug. Amanya Ente asli. Udah balik atulah. tahu perasaan mana meureun. Ente. Tapi dah meskipun kita oge dah orang nanya ka Bu Titin dah oh sareng naon tapi dah orangnya ngadenge. Udah balik lah. Didinya kayak orang tuh. Ente palingan Bu Titin atau tapi dah Bu Titin kan ngobrol dah asa teu mungkin. Enggak baliknya. Otakna kudu gentol salatna. Gandeng mana juga nu sok salat wae. Geus cing. Cuma mandi. Eta kade Naon? Ada naon? Hah? eta kade bisa jurik sih ya. Siapa? Aduh, ini Kabar. mana kamu baju lu salah? Iya. Lanjut tadi. Bisa. Tapi baju mana kamera wae. Mana tanya teh kamera wae nih. Ya, yang urusan apa mengade? Urusan naon sok. Aya Kamu eta lain atuh tugas kuliah naon deui. Nah, ada. Is, udah mana ya asli, asli ya mas sumpah, mino, udah, dia ke, mereka tetap tinggal di dia, Emang. kan, Oh, napas. Dia mulai. Kenaon. is, pas ini kita balik, Kenaon. kan, kemarin orang ngomong tanya, bener, tanya no, jadi, nggak penting, ayana, orang kan cuci muka, tanya sama muncul tulangan orang. Maksudnya? Ente asli juk-juk itu aya awewe nu nya teh baju teh bodas tapi buukna teh panjang pisan ka dieu nutupan bangetna kulit teh geus bodas teh geus sumpah is Mana mah ieu meureun. teu aing sumpah demi naon oge aing ningali tuh hoy benar tuh Percaya. balik puasa dia iya sumpah Percaya mah. masih ya Ayo. Udah. Kita semua. tuh jangan aing bilang terus terbalik ayo kita ini asli sumpah is enggak sih Aduh. Ayo. kurang kena lah kurang kena lah Ayo. Jangan kabur dulu. Kabiro, sadaqallahul azim. bu No, cai. mohon ya teman-teman ya punya ya tadi bisa nufis teh diganggu habis sebagai penting teh dulu
ngomong gitu nya sok diganggu wae anu cerita tadi ge kayak penampakan gitu luka saha bu mohon ya ngomongnya jujur ya bisa Jadi kieu Ayo apa mah pasang abi. naon ya Ame kamu torang. tuh di dieu yang yuk Helanya abi nyandak heula mamon heula. naon ya Bala-bala sareng cai bodas tiis. Mangga dieu. Udah. Mangga dia mah yang. Ya. Kat. Deuleut ya. naon ya alhamdulillah rabbil alamin wareg euy ning goleran lah nya Iya sok. Ya. Abdi anu kumaha tuh? gugurkeun atuh Panggilan anak arurang. nah kumaha geus gugurkeun we Bung ini kan anak arurang. bae gugurkeun we Bung. Tanggung jawab. geus gugurkeun Ya geus abi telepon bapak. nang masa tuh ceritana ngapuntennya bititin terus bohong ka Kang Rusdi, Kang Pais, lamun kosan eta teh sebenarnya emang kos aya nu nyicingan serta acan aranjeun. oh pindah bener Mau balik, mau di wae. punya emang tanpa mengurangi rasa hormat tapi dia abis sama Faiz balik pindah wae tubuhnya punten naik kok Sesabios. Hapuntennya ibu mah minta tolong sebarkeun berita ieu. Tapi ibu bade nutup kamar eta soalna bisi aya deui jalmi anu juga ngarasa kitu. tenun bu ya tuh Faiz Yo abdi hamil kumaha tuh? kumaha tuh gugurkeun we Ambo ayo ini kan anugerah. ya terus Lagi abdi kumaha? Ini anugerah. Lain bade eta anugerah. Dapat anugerah tong anu